kararasan pariman ya aya tamu di Cikajang Bapak Haji Tatang Cibuluk kararasan anjeunna teh hobi kana wayang ti alit saurna teh. Tah ya anjeunna teh sok iseng-iseng manginten ninggal di YouTube ninggal pengrajin wayang nyata enten Abah Yana teh anjeunna teh nyobi milarian tah aprak-aprakan tah. Tapi alhamdulillah dikeresakeun penak gitu. Pas abdi ge tos namanya teh tos salat heula namanya teh kalau aya motor gitu. Pas ditinggal dah asa melong wae ka dieu tarasna namun balik ka abdi gitu. Ya alhamdulillah ya ditepangkeun abdi sareng Pak Haji Tatang anu hobi kana wayang ti alit saurang teh. Pangitan pensiunan Bapak teh benernya. Pensiunan. Tahun sabaraha pensiunna Pak? Tahun 2012. 2012. Anu dinasna teh di Kostrad Cibulu. Di Kostrad Cibulu. Alhamdulillah lah ditepangkeun ku sareng abdi gitu. Mudah-mudahan hobi Bapak nya biasa nyalurkan hobi abdi nih. Aya mah kaina tos jelas dijamin garingnya banyak. Insya Allah abdi mah tarang nganggo kai base. Tuh sekarang gitu kaina ge. Tah kieu bah ieu da abdi mah magina sanes saliwat nya kana teh. Upami aya naon tiasa ka dia deui. Upamina cacat ieu kitu atanapi Insya Allah mangga. servis lah gitu Ya nya. mangga eta pan aya di nu YouTube oge abdi kan servis wayang. Aya memang. Eta teh wayang awon pisan ku abdi di servis eta. Nu disebut teh wayang Super Jogja gitu. Oh mohon. Upama ieu tingawitan beres ya gitu bah ieu tos sabaraha lami ieu. Ieu masa wayang enggal keneh bari banyak. Oh engal keneh. Enggal keneh ieu mah. Ieu teh areng enggal keneh ieu. Tamun ieu rada lami ieu teh. Tah ieu lami. Kantun keris tepanya ieu pasangan keris dicana ku abdi ayeuna ya. Oh yang di kerisan cenah Kerisan. Terus aya geuning kantun gaca di kerisan. Aya insyaallah sian keris Pak. Eta mah kerisna sanes nu ieu. Pesen eta mah. Wah. Pesenan eta mah. Insyaallah Ya, alhamdulillah tos biasa tepang sareng tokoh wayang gitu ya. Nah, boleh nu mana kerisna? Anu pantesna nu mana abdi. Kapun Iya. milih so. Nu hideung ya tong nu beureum. Iya. Nu beureum bisi nafsu. Duh iya badag teuing ya. Badag teuing. Kumaha is wayang panggung atanapi ya Ageung teuing eta teh. ageng Ageung teuing. teuing abdi ngademel ageung teuing. Ieu mah kaanggo abdi nanaon Eta teh ieu teh pesanan ti Kalimantan. Ageung teuing Pak cenah. Abdi hoyong rada alit. Kapaksa abdi teh ngademel model kieu. Pangdamelkeunana ieu saprek kieu we modalna kieu lah nanaonna bah. Nuhun mangga. Mung ieu teh abdi teh sakieu biasa ieu mah rada kasawat ieu-na tah. Ya, mangga hoyong anu eta nya. Aya seperti memang ieu seperti karna gitu mung ieu pan ageung teuing. Kieu we sakeun kieu mung ieu-na hoyong di nu tadi nu mana bah nu tadi nu aya wayang di dinya dikitukeun. Tadi dikitukeun Kayak gini. Oh, kan kayak di kerisan mah. tuh di kerisan mah pan iya saeuskeunana ke di jalan bisa aya nu megat teh pan nyebut keris gitu. Kerisan mah gaya. Nanti aya ieu nana ieu teh karemongna. Bah aku karemong kaya sih di imah sugan aya. Karemong. Itu tilas kerudung saya mah. Kerudung ibu-ibu. Aya purna bah purwa. Purna eta mah. Purna. Suami Purwa mah tos melotot. Nolot karona. Kira dina HP abinya. Tos aduh. Karena waktu gitu. Bari kadang-kadang konsumen mah anu resep mah bah ayam cepet padahal pan teu tiasa dicepet-cepetnya. Teu tiasa Teu ieu mah. tiasa mohon. Kadang-kadang teliti kedah non gitu urang teh kedah konsentrasi gitu. Upami ieu mah teu keng seueur emutan itu mah tekun we kana pikiran gitu. Tah aya ngajodoh jeung abdi ieu Gatot Kaca nih. Kantun ngantosan rencangna rahwana sareng Brajamusti atanapi ganda mana pangdamalkeunna mah eta we Brajamusti atanapi ganda mana
pokoknya mah banget serem lah. Ai ganda mana mah nya Skroski berjabut sih mas Skroski we kan hejo dan mahkota Gatot Kaca ieu na. Oh yang eta yang bebereu mah berarti ganda manah ya. Ganda mana? Ya ganda manah biar mukana merah. Jadi ganda manah mah teh hejo Pak. Ganda manah hejo. Ya, tapi mau pamipurna gitu. Nya dipurnakeun we. Purnakeun. Iya purnakeun. Lamun tiasa mah ieu pan rada salit selangkungan ti ieu ageungna gitu. Iya ya. Tah eta bah. Ya. Eta tos kaanggo mahkotana kan. Enggak pengen sekendik lah. Oh, abdi dina rarai pan ieu mah. Wayangna teh? Purwa. Iya, wayangna naon ieu namina? Ekalaya. Oh, Ekalaya. Oh, Bambang Ekalaya teh ieu nya. Jadi anu ngabunuh Dorna teh ieu begitu nya. Ekalaya kan. Nah, eta mah Purwa. Mohon. Adina mahkota itu mencatat pisan itu. Wajahnya Wajah, adina naonna tinggal wajah hungkul ya. Mun wajahna dina wajah made Kresna Arjuna gitu. Nah, abdi ieu resep ya. biasa wae di Robi. Ini Robi rarai gitu dina Biasa. Pangamung sareng Soca. Mau biasa jaman kieu nya Tah Arjuna tak kitu. biasa. Ari mahkotana mah kieu. Tapi engke kapayeun sama kaina. Arjuna eta we heula. Apunten abdi ngaganggu kadenya karena aktivitas bahyana abah we lah nyebatnya ada bongan dina YouTube boga abah. Mohon biasa. Biasa. Araosan kitu da sadayana nya betapa. Ngan eta bayataki kumaha moal naon ieu? Biasa. Ngambikeun deui ka ditu nya. Biasa we. Datos biasa ya. Ieu gentos heula tuh bah ieu aja. Oh samporitna. Samporitna datosana ku ieu lah. Iya. Ngerasa setel tuh kayak Itu samanya. Oh ini mah sama jeung eta nya. ieu nu keresna bah. Jadi canakna ku abdi kumaha? Oh, iya abdi manyu nya. Nuhun. Ah ieu mah resep dieukeun ku abah ieu mah. Wah, badan ieu euy. Nah, itu mah badat. Budak. Berat aja yang rawasan. Nah, Aduh videonya gaya kieu ya. ternyata mah enggak. Nah, teman can komplit kayak can aya antingna. Wah, abdi manyu teh janten rupi-rupi mahkotana nya. Sanes Abimanyu ieu mah. Naon? Widandini ieu mah. Abimanyu mah teu gondrong kieu. Oh, naon ya? Widandini Widandini teh anu Satria Supianggo multiguna lah mendina ieu mah Supianggo naon ieu mah. oh mohon anu geus dianggo naon selingan gitu nya. Rupi-rupi teh wayang anu dianggo ieu gitu. Tah eta nakula sadewa nya. Nakula mah sok diinggalkeun si Abah dina YouTube. Baru kan ya abdi mah sok kadang-kadang pumitos Isa nya witi wasit teh. Ari duduk na kelas teh buka nih ieu wayangnya. Ternyata abdi ketemu juga nya jeung ya pencipta wayang ya. Ya pencipta wayang. Pengrajin. Pecinta Nah, suara aya ya. Ya Pak Purwa ya dikirkeun ya ditancapkeun di kieu. Purwa. Ya Purwa ya, Pak. Moal murah Pak ya. Moal. Ya Semarang Purwa ya klasik. Oh, Purwa. Kayak Semar Purwa Sang Purnama asal iya dah Pan teu purnama aya susumpingan di sana. oh. Tuh, nya abdi jadi terang aya nama teh nama Semar. Nah, ini anu bade dicet Purwa Purna. Kieu geus teh nya. Tata mah komplit aya sadayana, dawalana aya, cepotna aya. Jadi ngeganggu ke abah lah, mapan ada aktivitas, tasan tercekap abdi ya. Alhamdulillah, pangaresep abdi, pernah ke dia ternyata menawi ngajodoh, kerasan abdi nyatanya. Insya Allah pamit Allah mah pasti ngajodoh.
di kanggo maka anggo paling benda nah ini yang bisa nih wayang Tarapana ta alih ke warna kelawih nya kakloi ka kamu siapa tos lang ayo mah alit teuing eta alitnya alit teuing pokoknya mah abdi mah nu ngadamalna ke nu rahwana nu baru sareng gandamana nu baru gitu nama baru resep ada mana nih dina abdi resepna karena muka-muka serem gitu enggak insya Allah kita mau mimiti abdi resep karena gandamana teh basa lalakon kombayana ngora teh ya tapi tertarik bang komayana ya mohon ayo mah kan itu deh mah mangga dari gede ini mangga ngeganggu ya siapa mangga nyantai ada udah tiap kita lagi wah ingat amalnya siapa ayah rencang tapi nyalira gitu iya rencang abdi bahyana gitu ya abdi nanti artosna aja pak mudah-mudahan barang naka anggo ku Pak Haji sareng artosna ku abdi biasa manfaat lah biasa biasa dia abdi sebagai kuliah ulang kali agang sih kantun bayar 500 pariman ya terus bingung ya karena sana akhirnya kabantos ke Pak Haji ya tapi alhamdulillah turun pisan Pak Haji mudah-mudahan kita anggo ini seterusnya kita nasa mun sasi sabar sasi mun mingguan sabarengan bah mau dugi kasa sasi diusahakan ku abdi pariman ke kantun nelponnya kan abdi atau tapi kan pun baca ya Haji ku abdi ya di cancel heula sadayana ayeuna abdi bade ngarengsikeun pesanan Pak Haji. Nah, biasa we acuk nama modek ya rumah-rumahina kita nya. Ini sok aya nih anu ukur sakit nih ban ya aya kadina teh nganggo tah kitu. Ieu mah model kapungkur. Ya, tuh perlu itu gitu. Itu model kapungkur. Abdi kan teh nu karali teu wungkul. Model kapungkur ieu mah. Aya model ayeuna mah kieu aja. Jadi aya canakeun deui ya teh acuk teh abdi 10 setel teh. Oh, no, tadi dia ngadamal nama acuk. Aya nu ahli. Takut teh ahli mah awon atuh.